Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu yang sumping Dewi di podcast urang ngawang kongjung aba emak. Halo sadayana, emak di dieu siap ngobrol Dewi. Hatur nuhun nugas satia ngadengekeun 2 episode same mehna. Ayuna, waktuna urang ngobrolkeun hal penting. Kumaha carana ngajaga rasa cinta di rumah tangga. Leres mak, aya nu nyangka cinta teh bakal angin-anginan saatos nikah. Tapi sabenerna lamun dipiara mah bisa jadi leuwih kuat. Tapi piara rasa teh henteu sakadar ngomong I love you, unggal poe nya bah. Kadang saling tengah dengekeun, nyieun kopi bari teu disuruh, atawangan saukur ngusap buhung waktu capek, eta teh geus cukup. Kitu, kadang hal leutik nu rutin teh lewi penting tibatan nu muluk-muluk. Abah oge, sakapeung sok nyium sira emak bari teu loba omong. Eta tanda cinta, sanajan teu make kecap-kecapan. Ulah, pet romantis ayuna mah bah. Tapi bener pisan, urang teu bisa ngandel keun rasa cinta baheula terus, kudu diperbaharui unggal waktu. Siga mobil kudu dioli jong dicek mesinna. Enya, salah sahiji hal pentingnya eta silih hargaan. Lamun emak capek masak, abah hentu nyarita cuma gitu wae, tapi sok muji. Eta mah bisa ngajadi kaun hate bunganya. Muji teh pentingnya. Kadang nu dipika butuh teh lain duit tambahan, tapi kecap nu ngajadi keun urang ngarasa dihargaan. Lamun cinta teh diurus bisa tumuh kawas tangkal nu dicangkok. Dulur sadayana, lamun rumah tangga teh bisa dijieun tempat istirahat batin, sagalana bakal karasa lewi hampang. Teu kudu indit bulan madu unggal tahun, asal unggal peuting bisa silih tatanya jauh silih pikanya ah. Nya tong hariwang lamun geus limet 10-20 tahun nikah, asal urang tetap usaha, rasa teh mau luntur, malah bisa jadi leuwih jero. Sokatum ayuna kami rek nanya ka dulur sadayana. Naon hal leutik nu sok anjeun lakukeun pikeun pasangan anjeun? Hayu urang bagi-bagi di kolom komentar. Sareng ulah hila pikeun follow podcast urang, bagikeun ka sobat-sobat atawa pasangan nu anjeun pikanya ah. Jong tulis komen anjeun di handap. Sugan obrolan urang bisa jadi mangpaat ke urnulian. Hatur nuhun parantos ngadengekeun mugia sadayana salamet sehat jong sagalana dipaparin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.